nuju naon? Iya maca berita anu maling hayam digebugannya ngabangsat hayam wae. Tetangga mah meser mobil anu pantona 2 teh ya geningan. Emang kunaon? Da mamih teh hoyong atuh pi meser mobil teh pi. Nya ke mesernya batur mah kenal pot nu panas nah aing mamimih nu panas teh. Tetangga di sebelah oge kamari meser kulkas pi. Nah di mame mun sagala hayang Berarti lamun kitu mah lamun batur pamajikanna 2 aya gak bisa meureun jadi 2 awena. Ih si papi mah mun sok kitu ka mamih teh. Tenang mi. Mamih mah ada 2-nya. Hiji unggul. Ka satu mamihna bade masak heulanya. Punten. Mangga Ariga, Gatot Kaca, Arica, Cau Ambon, Aribon, Bonteng Asak, Isak, sakit perut. Arirut, Nah tamu teh ngado nyanyi teh. sareng saha di luar. Mangga kalebet weh, teu dikuncian da. Ngobrol di payun weh, bari kamarkeun opiana. Namun ulah kadilah. Kaitu weh, kaitu kata tangga batur weh. Bae naon ka dieu teh, Mang? Kan kamari si uang WA, tetah mang micinkeun ucing. Heueuh poho. Maklum lah. Lalieur ya pamajikan hayang mobil. Mana ucingna nu rek dipijen teh? Du di DP-an heula tuh, Wak. Tas si emang micin ucing wae kuat ku di DP-an. Kudu atuh mang encan padangna, encan kopina, encan anu ngebul teh tah. Eta na kudu eta mah. Ya, DP mah ya. Tah. Ucingna ulah nepi ka dieu deui. Omat eta mah omat. Sakitu aya kamar mandi eta ucing modalna di mana wae. Siap. Serahkeun ka Abi. Tenang. Ingat tuh, Wak. Bulet, Wak. Yang bener, Wak.